syariah ko iduliman 50 keyakinan kanyahokeun sing teu nyaan mengaku jalma beriman. Nu 20 sifatna wajib aya di Allah. Nah 20 nu muhalna nu jadi lalawanana. Sifat nu jaisna hiji jumlah 40 hiji. Hak Allah nu maha suci terasna ditambih deui. Opat nu wajib dirusul, opat nu muhal dirusul. Nu jaisna hiji ungkul jumlah salapan nu nyusul. Jadi 40 hiji tambah salapan berarti cuma 50 pasti persabutan hiji-hiji.